Alhamdulillahirabbil alamin, beres oge gawe teh ya, Apa geus sia-sia. rada ieu na mah. No, ieu ngopi moal. Moal. Si Ono mah nah, sibuk naon ayeuna? Can balik itu Can budak teh. alah, kunaon? Jiga nu kunung. Rek balik ge cenah bingung can mau duit. Aslina eta teh? Heeh, tadi ganti tengah poe, ayeuna geus hareupna. Sieun balik. Heeh. Kumaha tah Pak solusinya Pak ieu budak? Kek we ngerek nanya ye. Erinnya geus salat lohor acan. Rora di dieu sapopoe. Harnya Urang inget salat budak teh ieu teh. nyatu urang teh kumaha rek direjekian ku nu maha kawasa atuh aya urangna sorangan oge mau pohokeun kana kewajiban urang. Nah, mangana dangukeun. Sok araraneh wae. Kaingetan baheula urang mah sagede di dinya baheula urang nya seumuran di dinya tahajud urang mah dilakonan duha puasa Senin Kemis Shalawat mah teu eureun ya. salawat mah teu eureun anu usik paribasana teh. Alhamdulillah dengan hasilna ayeuna urang mah bro di juru bro di pantong ngale tengah ieu mah teh lain saukur paribasa eta mah. Kaalaman yeuh ku bapa yeuh. Nyaksian karasa ku sorangan.